wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tebihan panyarek Gusti Allah sanajan resep insyaallah bakal jujur di rumah sangat amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina kesalahan sakit di naraga penyerahan di kawin duwi saja ditampi kalau kabingahan mudah-mudahan naon segala rupi kasayang anda disangakeun ka warga Bapak Iman mudah-mudahan si aya pembalasan Allah Taala mudah-mudahan Allah Taala gentos dalam saya dalam pamit tibatan ka saya panginten sabadanya ke salam lampung dipanyun maafkan saya sami syukur kepada terutama kurang sedana utami tengah wakilkan daripada ngawakilkan mah dituntutnya selain ngan perbah kontana kepanjangkeun kontan terus ulah dia perbah kona kontol kontan gitu panjangkeun panginten ujang bade nikah teh ka saha nikah teu paksa ieu da siap bajan teh teu paksa ujang teu dipaksa teu direremokeun teu nyimpen perjanjian beli kieu nikah ka salira teh saumur jagung 8 bulan ke 4 bulan urang geus sandiri teh kitu amin naon magina madiupkeun perjanjian moal ditikahkeun naon magina salah ayeuna teu pati-pati eta pamegat nikah ka hiji istri boga tujuan rek ngasal hungkul lain menang rahmat tapi menang la mending niat rek salah ayeuna salmina kada situ ngarah baro nunda bina sakinah teh sahabat bina hidup biasa menyesuaikan diri ya beradaptasi naon nu janten kahoyongna istri ulah ieu kahoyong papahoyong diangkeuhan kahoyong istri teh dipatulikeun dan kenal oge kudu A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullahaladzim 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih wa atubu ilaih wa atubu ilaih innahu huwal ghafurur rahim Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadinya Bapak Haji mau dibacakan mik di mana dibacakan kontan Bapak Wali nampi aplikasi bahasanya Bismillahirrahmanirrahim. Cek Andri Bapak nikahkeun ujang ka anak tegas bapak anu wastana Neng Rika suka ditikahkeun Ucep Andri kalayan mau mas kawin ku perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. Nanti abdi nikah sareng kawin hari Kamalasari miti Bapak Iman kalian mas kawin tersebut dibayar kontan. Cekap sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali azim syukur Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunina biha min jamil ahwali wal abad wa taqbilana jamal hajat wa tutahhiruna biha min syai'at wa tarfa'una biha innaka la darajat wa tukallimuna biha
Iya abdi Bade mayar mas kawin bade mayar mas kawin Kabojo abdi kabojo abdi ku perhiasan emas ku perhiasan emas 10 gram 10 gram dibayar kontan dibayar kontan janten jantan abdi abdi tegadus semetan tegadus sama mas kawin mas kawin Kabojo abdi kabojo abdi nampi abdi dibayar mas kawin ku caroge abdi anu kasep ku perhiasan emas 10 gram dibayar kontan insyaallah abdi bade ngamanfaatkeun kana mas kawin anu parantos katampi ku disim abdi kantun abdi mayarna kacaroge abdi ti kawit engke wengi bayareun atos mangga bade diabadikeun Bapak doakan nanti sareng sisna mudah-mudahan rumah tangga sing awet dugi ka akhir hayat doakeun mudah-mudahan sing jantan keluarga sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Nantinya Bapak kita nami nama jantan gaduh Bapak dua suruh pangasalut pengjantan di bawah serang bapak berpikirnya maka di surat alhamdulillah bapak nama nikah sareng asep parantos salamet jantan istri mudah-mudahan suami istri sing